umat Kangjeng Nabi adalah umat istimewa. Naon keistimewaanana umat Kangjeng Nabi? Di antara keistimewaanana umat Kangjeng Nabi adalah umat Kangjeng Nabi walaupun umat akhir zaman, tapi umat anu engke bakal pangpayuna dilebetkeun ka surga. Alhamdulillah. Aya nu hadir teh sadayana ge insyaallah calon ahli surga. Calon. Calon mah bisa jadi bisa tidak. Kakarap oge calon. Tapi aya cirina jalma nu bakal jadi calon penghuni surga. Naon cirina? Di antara cirina teh resep calik dina pangaosan. Di mana-mana jalmi resepna calik dina pangaosan, maka eta teh tanda bakal janten ahli surga. Naon margina? Margi ari pangajian teh eta teh miniatur surga. Miniatur naon? Matak dina hadis diuningakeun ku Kangjeng Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Dauhan Kangjeng Nabi, di mana-mana aranjeun ngaliwat ka taman surga, maka anjeun kudu memetik. Kudu naon? Metik atawa ngalah nu aya dina jero eta taman surga. Para sahabat naroskeun, naon ya Rasulullah nu disebatkeun taman surga? Nu disebat surga Kangjeng Nabi taman surga adalah khilaqud dzikir. Nyaeta kumpulan tempat kumpulan jalma-jalma anu dzikir. Ari nu dzikir teh anu naon? Anu barang atuh anu emut ka Gusti Allah. Tadina pangaosan teh urang nu tadina teh emut janten emut. Urang nu tadina goreng ahlak janten sae. Nu tadina urang teu dikir janten dikir. Nu tadina teu sholawat jadi sholawat. Nu tadina hate urang teh malaweung jadi khusyuk. Saking kuhusuna nepi ka alhamdulillah. Tah ieu pangaosan sapertos kieu teh disebutna teh riyadul jannah, taman surga. Matak jalmi nu resep calik dina pangaosan, pokona mah lamun aya jalmi resep we unggal pangajian datang. Kajian ngajina teh di sisi gawir. Kajian ayeuna ngajina teh di nu poe. Kajian ngajina teh dino waktu hujan. Pokoknya mah unggal ngaji resep. Di mana-mana aya tablik akbar hadir wae. Tah nu kitu teh berarti cirina bakal jadi ahli surga. Ibu-ibu resep calik dina pangaosan? Mineng teu calik dina pangaosan? Mineng ngaji, mineng nyoh HP. Sok si jujur, minang ngawas, minang nyawa HP, minang ngawas, minang main YouTube, minang ngaji, minang Facebook, minang ngaji, minang TikTok. Matak urang lamun hayang jadi ahli surga kudu daek calik dina riungan pangaosan. Tah
umat Kangjeng Nabi teh walaupun umat anu pang terakhir nu ku Allah dilungsurkeun ke alam dunia, tapi engke di akhirat ya umat Nabi bakal janten umat nu pang payuna dilebetkeun ka surga. Alhamdulillah. Asal jadi umat Kangjeng Nabi nu diaku ku Kangjeng Nabi anu dinaon diaku. Sabab aya umat nu diaku, aya umat nu teu diaku. Anu kumaha nu bakal salamat jadi ahli surga? Umat nu diaku ku Kangjeng Nabi. Aya nu kumaha nu cilaka ke di akhirat? Umat anu ngaku-ngaku jadi umat Nabi tapi ku Nabi teu diaku.